contohna awewe di Mesir baheula ketika Kangjeng Nabi Yusuf titah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir tuh eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran ya cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beungeut Yusuf nyahoon nya mah kulantaran terus dijejeleh ku sanagara panggil awewe ngabaris ya di dinya bere peso jeung apel begitu keur kieu-kieu Yusuf tah begitu Kangjeng Nabi Yusuf keluar ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah nyaho sia bacocoran geus getih ambalaya bacocoran terus bae kumaha ngaromongna masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ya malayan manusia malaikat ieu mah turun dari kayangan tuh cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah aing onam teu korban sia ramo beak tah ku kasep-kasepna tuh awewe di urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang nolo urang lu jajajeleh jajore jasa sial sugat nu mantak lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus ku aing beak ujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa puf datang urang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti Waalaikumsalam molotot bae nya nah sia kena ngomongnya nama hadza basyara woi ieu mah lain manusia nah mantap ya in huwa illa jinnun je sial horeng lain mantap horeng aing pajar jin teu kataekan tah mah oh jadi jurig buai ge ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang ye jam sabaraha aya bintang ku ahli palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon moal bejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya malam sekian poe naon malam naon bintang naon pas apa teh terus bae pan bintang teh masyaallah di porosna masing-masing teh mantek dina ilmu sulam ketika urang deuk nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mantek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintangna geus diitung atuh hese-hese amat lah ketika urang deuk melet geh diitung sok Sarwiti lahir poe Minggu pedang apa batik jam sabaraha jam 12 oh mustari berarti yes hitung Sarwiti sin berat 30 rok 400 wow genep tak 200 hijikan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ya ya tuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia abajadun
alif hiji dua tilu opat abajadun ji dua tilu opat atuh kudu kos gitu Masya Allah. Hawazun ha 5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid atuh ilmu dukun ieu nana tuh saya ilmu dukun mah kos gitu. Tirin ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imah Sarwiti di mana Sarwitina tenden 7 batu di dinya make 7 batu diringkeun bismillahirrahmanirrahim hadiah heula beres hadiah we ma hadza basyarain wa illa malakun kayyiman hadza basyarain wa man hadza illa masyarain beres timpukeun tiup heula timpukeun ka imanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarti dem asal ada ratang sia ka aing jadi wali moal dibere sia mahal ilmu aing mah kos kitu mah. Terus sulawaka kelanan wirid deui isukna batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kader saya di mana engkau berada tilu wari mahadza basyarain wa malakun karim mahadza basyarain wa malakun karim tempo gede mulai geus teu dahar pengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah bangunna ti kamari sia teu dahar teu yang dahar mah can kanyawan karak tilu peuting kan opat mahadza basyarain wa malakun mahadza basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi kemana ngomong Zaid emang kadang gitu kumaha kadang asana kasep biasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun kuari ku sia di alem mah coba nita budak gerokeun cak kemana tadi gerokeun teh SMS usia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman ulah siap mau beres ya kajian ke aing datangnya moal kajian ke komagi aing mah eta mah nyaritakeun al hikmat kos kitu teh pagaweana jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek oh lamun dek dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu. Wah, di wirid ujian anak, Masya Allah, jualan naon ge laku bae. Eta kudu tepat heula. Tah eta bae tuh cenah kiai mah moal beres sarua. Dikira meren moal, sebab can kadeuleun niat bener mah. Doraka lamun geus diat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ke saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabaraha eta lah ilmu perdukunan. Mantak nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bandara naon sia biru peron dia bakal minggu biru minggu wow berarti sia kudu kaluar ti imahna jam 4 teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur
makanya di dapurna ya sumur didinya lain menang ngubrus ya ka sumur beres gas kukurubusan los keluar na kudu jam 4 bae hayo asal karuar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah gelanan tah lamun kira ada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajen ku kumaha ge menang berem ilmu dukun mah kos kitu aja supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol eueur bae elehna dukun kos kitu cekangnya ieu ari lamun anu kanu maksiat berem begitu berem bedak wah molotot kangge Nabi Ayub lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh kanjing Nabi Ayub teu kuat langsung kelengar dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupana eta tawa boro-boro dicabut nyawa neuleuh geus angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir bener bedak barang bentak kanjeng Nabi langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut gitu aduh jadi geus paeh teh heula ya geus tah beunang 10 menit kulasa kulisi udang kanjeng Nabi Ayub ngageledak deui lantaran pohoan malaikat maut can robah aduh tadi malaikat ngalalaga jelema mah cek bakal lepan ngegeledak deui oh aing can robah aduh geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun ayo ulah aya geura bentak moal wakak geus robah kancan geus robah geus bener geus enggak pingsan deui asa dajak garat geus emang geus bentak oh bener asli deui beuh cek kageng Nabi Ayub berupa nu eta mah parah amat ini kemasian lagi luar biasa hiji kulit dah hideung sakumaha seng kastrol hideung nomor kedua keluar ti sabulu-bulunana nomor katilu buukna ganti kuari jadi kawat ngerumbai ka handap tina mata kala luar getih pika sieun pika ijideun nu mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut teh lumpatan jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa idzal zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna ka awak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing neuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masya Allah wah rajas kitulah tingkah malakul maut mentek kaya jelema nyandung nu kolot jeung nu ngorah pas giliran ka nu kolot bapana datang giling anakna lumpat bae ka mana mama diharap malakal maut
siapa nyawa malakal maut caki aja tuh malakal maut tuh orang di dulu bapak sia mah sugan teh malakal maut jah hideung jeung kiana orang bapana hideung iku anakna padahal malakal maut ya hiji hideung kaduana marah bae di imah katilu terak mare duit kos malakal maut kos gitu cak mana mah bapak sia mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut sial jasa tah kos gitulah tapi ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasep sering jasa tambah sering kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep manggih nu kasep mantak engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meren ini mah orang Blitar meren ini mah tanya si ade tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatang dedeleuan rupa-rupa engke tah ieulah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung Allah 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 terus bae hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah ketika urang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol teh betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat bakal keluar sia keluar kecuali dek nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah lobaan recok engke jangan nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditambah ulah dipaganding geus bisa geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung tah talkinan deh Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapak urang ua urang mang urang kebenaran urang hadir sakaratil mat kos kitu nalkinana tah Allah Allah kenyana nurutan Allah 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 laqinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut laqinu mautakum la ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 tuh al-yawma tujzauna 'adzabal hun dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomong alallahi ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh wari bakal disiksa sia dibales sia wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yauma tujzaun masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin sarua nu maksiat ge di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal
cek malaikat al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun. Poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun. Nu kamari keur hirup sia migawe mabok, kamari magawe zina, judi dan lain sebagainya. Al-yauma wari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun. Pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia. Bungkus pandian, bungkus salaten. Mun kafir mah langsung pasek atawa ki tumbak siap. Geus bungkus pandian, bungkus salaten. Datang ke jero kubur geus kapanggih. Amal-amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah, dihijikeun. Amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun. Karake baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya. Kapanggih jeung amal urang. Al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun, bakal kapanggih. Masya Allah, mantaklah sesa hirup urang kuari maning digunakan pakai ibadah dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Moal kebal deui urang teh. Contoh bapak urang mah urang geus areueuh, bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang. Berarti kan pasti jasa di mana datang ka urang waktu urang kuari bakal. Kitu mah urang geus gabakti ka Gusti Allah, boga harta geus disalurkeun, boga ilmu geus disalurkeun, jaba eta ku urang dipigawe. Segala rupa urang geus gabakti ka Gusti Allah, tinggal nyanggakeun sadaya-daya. Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun. Abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi, salat abdi sakieu bisana, haji sakieu bisana, ngazakat ngaji jeung sajabana. Tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mas mantep. Lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun, ieu siksaeun Allah. Siksaeun Allah. Jelema sia ulah sok kamalinaan, segala mabok, segala zina, kos moal paeh bae. Cek jana. Aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah Maha Gopur. Soekeun habek sungut ka dieu sia, soekeun ku aing berewek sia. Sangeunahna bae sia. Berharap sote lamun ibadah ka Gusti Allah. Gusti abdi salat, abdi puasa, abdi zakat, abdi haji, abdi sok ngaji. Tah ieu parentah Gusti dan abdi bisa sakieu tah abdi berharap kana Gopur Gusti, abdi berharap kana rahmat Gusti, sakieu bisana eta mah meujeuhna. Tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urang nya mah. Atuh dihampura-hampura mah